Kemana ya ngomong nama sana ke kebun. Orang beri tangan orang beri tangan. Sugan we kapangi amprok jeung Kang Saban. Tapi rasan teh ku jara rempling di kebun kos kieu teh eueuh sasaha. Ieu asa-asa ku bau-bau naon aing geus deukeut kos kieu teh asa bau-bau. Aduh. Bau deukeut bau nama ieu teh ya. Bau nu ngawelu rasaan mah aing moal salah. Bau nu ngawelu ieu mah pasti bau nu ngawelu ieu. Teuing saha nu ngaweluna ti dieu ieu. Buah-buah Kang Saban keur ngawelu di kebon. Cikan gong teh yang di kaharep. Nah majar aya ti dieu tapi eueuh. Oh, itu